Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini. Punten Pak. Saha teh ieu teh? Abi Pak itu rencanganana Fitri. Oh. Di mana Ujang teh? Titi tadi apa di dieu itu dah abi teh. Tos lami ieu calik di dieu. Calik kumaha ieu teh? Sumuhun da ti tadi teu aya wae jami geuninganna. Atuh lain gerawan. Assalamualaikum gitu. Geus puguh jelema teh di jarero kabeh oge. Sumuhun da. Abi ti tadi Pak ti tabu 8 tuh tos 4 jam da. Pegorokan wae abi teh disangka nu gelo Pak. Kayak teh mana Ujang teh? Muhun ti tadi di dieu. Sok atuh asup ka dieu asup. Punten Pak. Sok. Kayak dari kolot mah kudu bari udud ngobrol teh atuh da. Naon Pak meni jiga nikmat gitu. Atuh ieu mah kaung Jang. Cing teh sok ka dieu Jang ngageser. Aya nu rek ditanyakeun ieu ku Bapak teh. Mohon Pak. Cari nami teh saha Ujang teh? Nami abdi Pak. Saha? Nami ti Punbiang mah Kemed Pak. Oh Kemed. Sumohon. Di mana Ujang teh kawitna teh? Tadi lemur babakan geuningan panu aya seueur doma. Oh deket Haji Uus dinya. Sumohon tetanggi keneh. Oh syukur deket geuning. Lain Bapak teh nanyakeun da bubuhan Bapak mah jarang aya di imah. Beja we cek inung beureudak kitu tah. Aya sok aya cenah aya nu ngadon nganyang ka dieu ka si Neng Fitri. Nah Ujang teh meureun nya sumuhun da abi mah da terang ka Bapak da. Tapi urang nu teu apa ka didinya nu matakan oge. Ieu meureunan nu sok kanjang ka Fitri teh. Sumuhun Pak biasa we atuh amang abi mah. Teu nanaon. Alus sok panjangkeun aya silaturahmi mah jeung saha wae oge. Kan meureun kieu Bapak teh ngaran-ngaran nu jadi kolot ka anak ari kamelang mah aya we anger. Nu matak Bapak teh rek nanyakeun. Da Fitri teh ayeuna mah geus gede. Geus jadi mojang lenjang gitu tah. Dipika gimbir ayeuna teh. Wajar lamun nu jadi kolot ngarasa melang. Da ngaran-ngaran budak atuh. Tah meureunan da lain Ujang hungku sabenerna mah harita oge kungsi aya. Naon teh apa? Ieu mah nu ka dieu kungsi aya. Nah geuning Fitri meuni teu wawartos ka abdi. Teh boa meureun can wauh jeung didinya. Lain kieu euy. Ai Bapak mah teu jadi nanaon lah. Rek deket jeung saha-saha wae ge da teu jadi larangan ari gaul mah sok wae we jeung saha oge ngan kieu meureunan. Ditalek ku Bapak teh. Aya meureun mangkukna. Jeung teh cik saha atuh nu rada katemponna daria, nu katemponna rada serius kitu tah. Nya nyebutkeun ieu teh meureun urang babakan teh. Nya meureun saha teh ngaran teh? Kemed Pak. Tah Kemed. Nah, jang Kemed teh bener-bener ieu teh atawa ngan saukur ulin-ulinan hungkul. Ya, tong kitu-kitu sok we jawab teh malah. Ada ari disebat laras nyalaras wae Pak abi mah da. Abi mah gaduh niat abi mah. Syukur Bapak mah bunga. Gitu. Ngan meureunan balik deui Bapak teh ari ka melang kolot. Ngan lamun ku Bapak ditanya geus samat mana? Nya samat dieu Pak. Ai maksud Bapak teh kieu. Kahade ya ngaran-ngaran nu ngawangun rumah tangga. Kudu daria urang teh. Kudu tarapti gitu tah geus boga naon pibekeun teh. Da meureun anak Bapak teh kudu diparab ke teh. Nya tuh Pak mah nya dibuli. Geus boga naon Ujang teh hayang ka Fitri teh. Ari beas-beas wae mah aya Pak. Aya nu kitu mah tuh di dieu ge aya. Lain ieu mah pibekeun. Ari Ujang
digawe naon ujang ti sapopoe teh? Abi mah pak kieu we. Sok aya we sakapeung pidambeuleuan teh. Naon di kantoran atawa pengusaha? Sanes Pak abi mah. Iya we, naon teh leulepasan Pak abi mah. Naon leulepasan teh? Mun cek bahasa ieu nama buruh harian lepas. Naon digawena sok we sebutkeun sok ulah kararagok jeung Bapak mah. Ngarit Pak. Oh. Ngarit jukut. Semua ndak teu aya atuh nu ngarit panto Pak. Budak teh na kieu atuh. Cik rada serius geura. Sabaraha taun ayeuna teh? Abi teh maju ka 25 panginten. Nah, aya make jeung panginten ari nyebutkeun teh. Cuma da saur pun mamah abi ge pun biang gitu. Eta apa pun biang. Saurna mah abi teh da umur teh bade 25 teh. Alus ari geus boga kahayang mah, ai geus boga niat mah. Ngan meureun tong poho da ai hirup mah teh cukup ku niat hungkul, dahar gari ku niat hungkul mah da moal waregnya. Laras Pak. Tanu matakan pelebah dieu meureunan. Bapak mah ngan saukur ngawanti-wanti teh kitu. Kahade lamun seuk bener sok ti ayeuna iti kurih. Iti kurih bojong soang gitu Pak. Atuh eta mah bibir perih di lodok soang. Si bapak apalan geuningan. Sumuhun pada abi ge da tos wawartos abi teh ka mama kitu ka apa. Ceung teh nuju caket sareng Fitri ceung teh kitu. Syukur. Kari bapak teh saha ngaran bapak teh? Eta apa? Mang Juma. Ke Juma mana ieu teh? Semua Mang Juma babakan dari aslina bapak mah da di Cekesele itu teh mung nya si mama teh urang babakan gitu Pak. Cekesele belah ditueun Bojok Legok. Sumohon Pak eta. Oh, kutan teh atuh urang dinya mah da bapak ge aya rerehan keneh. Oh, sumohon. Aya rerehan keneh bapak mah dirinya teh. Kan kieu jang. Cik bapak mah keun we da ieu mah ngobrolnya. Sumohon Pak. Tah. Bat bisa ka Fitri teh kumaha caritana teh ujang teh? Sumohon da abi ge da kapungkurna teh tepang teh waktos di dinya di payuneun SD. Fitri teh nuju meser sitrun. Abi ngalangkung kapungkur teh. Tah. Ya ngobrol-ngobrol gitu Pak. Da saurna teh cenah bapak abi mah cenah da naon ngabalad sareng Oma Irama cenah. Kan karesan tah bapak abi teh ieu resep pisan kana Oma teh Pak. Abi teh atoh heuh nya teh Pak. Caketan we ku abi teh. Oh, jadi Fitri teh nyaritakeun meureun bapak teh resep kana Oma Irama. Sumuhun cenah malah mah da balad-balad si bapak teh seueur cenah. Ieu naon malahan mah cenah dulur keneh ka Oma Irama teh kitu Pak. Oh, syukur. Dulu kumaha tah? Sumuhun abi teh percantan we da da abi mah da saresna mah da resepna mah ka Fitri ieu sanes ka bapa. Ya atuh da dewek ge teh hayang resep ka si laing atuh. Sok mana rodel pisan jelema teh. Sumuhun tah kitu Pak da abi ge. Abi teh wawartos we ka pun bapa teh. Ceuk teh Pak ceuk teh. Abi teh kena ka ieu ceuk teh ka istri ceuk teh. Bapana teh komunitas Oma Irama. Cek bapak teh, nya jang sih bener nya cek abi teh Pak. Da cenah mun loba pisan baladna teh kitu ai kitu tak abis abi bawartos teh kitu. Oh, da ai bapak mah da sok lu biung we ari jroting teu bapak mah da. Sebenarnya mah lain dangdut bapak mah. Kana qasidah atuh baheula mah wah balad bapak mah barudak band cabok hungkul ya. Oh kana qasidah Pak. Qasidah bapak mah geus dilapisan atuh. Tah. Keun da urusan qasidah main urusan urang gitu tah. Da tukang qasidah ngan ieu mah bapak mah ngobrol meureunan. Rek samat mana, rek nepi ka mana kitu tah jeung Fitri teh. Da bapak ge moal kajongjonan teuing meureun komong geus lalaki nu datang ka imah kieu mah. Semua da aya abi mah tah can tebih-tebih teuing. Nya ieu mah ngalahnya we Pak.
Tapi kita can gaduh padamelan abi teh. Yakeun we dari milik mah geus aya nu nangtukeun ieu, nganu penting mah urang mah usaha. Ulah ieu urang mah, ulah genteng-genteng ulah potong sok we ngeureuyeuh nikreuh urang mah, sok sanajan bari pateuh oge pan kitu. Samohon ai ieu ai Fitrina aya Pak. Kayak si Neng teh Neng. Neng. Kulaan Bapak. Tiap ka dieu heula gerasa gedeung Neng. Aya geuning. Aya kemed. Sumuhun. Ampun teh da abdi teh da teu wawartos heula bade ka dieu teh. Atuh Bapak mending sugan teh da aya kemed atuh padahal mah wawartos kitu aya kemed ka dieu teh. Nyaeta Bapak ge teh apa? Tadi Jojo nungguan terlas atuh. Sok diukeula Neng, diukeula tadi dita. Kumaha Bapak? Lain bete nyaritakeun kemed teh. Cenah wauh jeung Neng teh geus rada lila. Jeung Neng meureun bebeja Bapak resep Oma Irama gitu teh. Bieu ge si Ujang teh nyarita. Cenah urang ditu urang babakan. Ari bapana mah lain urang dinya kan ngumbara ka dinya gitu. Kan bete cenah heueuh ulah waka jauh teuing we ayeuna mah sok we heula da ngarora keneh ieu atuh lah umur sakieu mah. Keur make med bieu nyaritakeun cenah can puguh digawe gitu. Ayeuna ngarit oge, ngarit naon Jang bete? Sumuhun Pak ngarit. Nah, ngarit Bapak da bebeja ka abi mah lain tukang ngarit ah. Kenaon gitu bebejana? Bebeja ka abi mah cenah boga PT Bapak. Oh eta teh naon tukang nyeunan ekah geuninganan. Boga PT kitu Bapak. Lain lain tukang ngarit ah bohong meureunnan heureui. Nah tuh karitanya tuh sing bener tuh. Kumaha ieu teh kemed teh nah ngarit teh. Sumuhun da ai maksad abi mah kapungkur teh da. Sanes abi nu gaduh PT-na, abi mah pangaritkeun domana. Tah eta teh doma nu diaritan ku abi teh PT pengusaha eta gitu. Oh jadi sanes aana tukang ekana gitu anu gaduh PT-na. Oh sanes sudah amannya tuh. Gaduh PT atuh Neng tapi manaeun atuh. Tuhnya Bapak da ai kapungkur mah sanes kitu da ngakuna teh ka abi teh. Ngakuna mah gaduh PT cenah kitu-kitu cenah. Jaba cenah kapungkur mah ieu ngakuna teh da gaduh grup elektron Bapak. Gitu. Ih laras Bapak. Teh itu Jang sih bener kumaha Jang ah. Ulah diheureuikeun ieu. Ujang teh naon pakasabanu benerna. Sumohon Pak ari abi mah ngarit abi mah da henteu abi mah teh gaduh grup elektron. Ganeng ya ari teh nyarita geuningan basakeur di seblak Bicio Bapak teh nyaritakeun teh nyaritakeun boga grup elektron malah mah jeung organ tunggalna sagala. Atuh Jang cik we sing jujur atuh ulah tah ieu nu mata goreng nama ulah dimimitian ku kabohongan naon ge Jang sok sing jujur we sing balaka sing wakca naon teh. Samohon da Pak abi teh da saesna mah gengsi atuh mah nya abi naon ngaku tukang ngarit atuh da pangintenan ararateuh si Neng nage merang atuh caket sareng abi teh. Nya atuh padahal mah jujur we teh mimiti atuh Neng teh kan Neng teh meuni kitu mah sok buraong pisan. Boro Neng teh geus atong geus bebeja ka babaturan. Yo ceung teh Neng mah ayeuna boga kabogohna ge jeung boga PT ceung teh PT Eka. Neng teh geus dikitu-kitu teh ka babaturan teh naon kari-kari ayeuna tukang ngarit kieu Neng mah embung. Tuh Neng da teh era manya ngaku ka Neng pas ditaros teh geuning harita ngaku tukang ngarit teuing mah da izin atuh teh. Eta salahna teh. Kade pikareupeun mah ulah kitu sok we ngaku sing bener. Da ari masalah narima jeung teu narima namahkeun we. Da si Neng ge meureun boga pertimbangan sorangan meureunan. Terus cenah rek kumaha ieu lamun geus kieu ye? Ya hari abi mah sok we asing leres heula atuh da asa izin atuh da misal ari naon ngarit-ngarit kitu mah pamibane mah ngarit atuh isalan naon atawa damal nu sanes atuh ngarit-ngarit teuing. Nyaeta atuh Neng da ayeuna mah sesa atuh milarian damal ge teh. Tong boroning kitu kamari ge teh da lebat ka showroom motor. Kalah diusir geuninganan. Naon Jang ngalamar? Sanes eta naon bade namut kanebo kamari teh.
atuh namut karebo ka showroom atuh pada mah ka tetangga ge loba. Terus ayeuna kumaha mun geus kieu ye, sok sing paheut heula ieu ayeuna ye. Da bapak teh dinten teh ge jadi beban, jadi pikiran. Pan apa neng teh budak hiji-hijina atuh. Mun dah kitu mah ali mah tuh neng teh sok we. Ye kieu ayeuna mah pami serius atuh. Milarian damal heula. Ada mana sih ngarit-ngarit kitu Da atuh neng teh meureunana rarateug teh. Naon da neng mah tuh moal dicanak ngarit ku age da. Ngarit-ngarit neng mah nyaho nampa duitna we meureunan kitu. Ya tapi dah asa era tuh amanya. Kamu neng Fitri cenah ka tukang ngarit gitu. Mun nya mah bener ada tuh teu naon bagian masak-masakna di nu eka teh tuh kitu we. Kesugan atuh anya urang naon urang ngajukeun heula. Mudah-mudahan we naon alah bisa kitu naik pangkat didinya teu kana ngarit. Palingan neng teh geus boga pirasat. Basa urang di situ geuninganan pareneng-reneng dina pesak aya jukut. Cing teh tukang eka teh nu boga eka teh mah nya pesakna aya jukut. Padahal mah teh ngaku tuh tukang ngarit kitu. Nya eta da teh geng sia tuh neng. Geus we kieu nama kieu. Geus neng ulah waka kitu. Meureunnan sateu teh ngaran teh aduh poho wae geus kolot mah. Kemed pak, tah jang kemed kieu atuh nama. Jang kemed mulang, geus we pikiran heula. Ulah waka jauh-jauh teuing nama geus we. Jang kemed lamun bener bisa kitu non naik pagawean di dinya nya sok we akalan heula kumaha carana. Dari bapa mah da teu bisa nangtukeun anggar we balik di ka budakna. Ayeuna neng keke embung mah. Ali mah mah nya tuh bapa ngewa meureunan kitu ditaros teh ku tetangga teh naon cenah da mana caroge teh nya disebatkeun ngarit atuh. Geus. Lah kitu we jang ayeuna mah wayahna. Geus we. Sok we ujang usaha heula nu bener keun dari jodoh moal ka mana. Geus geus peuting teuing wayahna ujang ayeuna mah geura balik. Kitu wae bapak ai teh ka abi teh. Da wayahna we tuh da resiko eta mah. Samohon atuh Pak. Apunten we tuh neng bilih ngaraos katipu ku gitu. Naon ngaku nu gaduh PTEK sareng gaduh grup elektun sareng organ tunggal sagala anyunkeun diapunten. Ya sok we atuh lamun yang diapunten ku neng mah sok we eta heula miliaran damal nu leres nging ngarit-ngarit kitu mah isin ka neng ge. Mohon ke atuh urang nyobian heula nyarios ka dunungan. Mudah-mudahan we doana ti neng. Nya sok kajeun kitu ayeuna mah. Kumaha tuh jang geus kieu mah sok we ujang balik heula we ayeuna mah geus peuting ye. Samohon Pak ngan kieu we teh abi mah. Naon? Tong hanyakal. Namun abi isuk pageto eta PT dipimili ku abi. Naon kitu ujang bisa ngomong gitu? Yeuh, ku bapak kudu apa? Da sabenerna mah abi karyawan anu paling dianak emaskeun di PT eta teh. Manya anu dianak emaskeun bagian ngarit. Nya. Da dina bagian ngarit nah eta oge pan abi hiji-hijina nu bagian ngarit mah. Jadi abi nu dianak emaskeunana.